Maka urusan kumaha kamari meuli hayamnya. Meuli hayam. Ciga tuh kira-kira mere sagede keupel ka urang jang bakakakeun mangnya sagede kieu ka kakek. Sia teh tah ayeuna geus kitu nya ku urang. Hayam dibawa ieu tah tambahan 10.000 ku urang. Ai hayam nu leutikna mana? Hah? Hayam nu leutikna. Ah, jadi mah. Ha, licik atuh bikin aing bikin rugi gitu mah. Make rugi sagala. Atuh abah nitih 2 110 teh atuh nyaripu ka urangna. Hopan ieu mah mayar anu si iya benernya anu kamari bayar 100. Anu leutikna mana anu leutikna? Hopan ieu 100.000 mah. Anu abah nya nitih 10.000 ieu ku pira-pira teh. Hopan ieu tambahanana. Lieur aki-aki teh kadang hayamna. Tong. Ieu teh kumaha? Sagala make dicokot teuy sagala. Jadi nitih rugi atuh urang meureunna kumaha eta? Sabar teuy salahnu di dinya. Hadieu ka teh hayam baksa 50. Murah. Duit geus dicekal ku badan mani kade manto ka geus hayam meunang. Duit geus bibikeun. Bah, bagian urang kakek geus. Anu leutik kadek anu leutik abah. Hei, anu leutik. Aduh, ampun, aing rugi ai kieu mah jadi maehna nitih 110 nitih eta mana 150 we eta teh nu hiji eta oge. Balagug jelema teh jeung cuka cokot kitu deh. Awas ya abah tong maka dipencit pokona mah nu eta lah. Engke pokona urang urusanna keur gua gawe keneh ieu mah teu baleg jeung jelema teh engke urang sore ka itu. Baleg sia. Teu kudu